lamun diwiridna 1000 sapeting la haula wala quwwata illa billah wiridan waliyat la haula wala quwwata masyaallah ujianana mun 1000 7 peting berarti seberapa 7.000 mun aya lalaki hayang kawe awe embungan bacakeun la haula jadi pelet kan tiupkan beres puyeng ujian lamun awena teu puyeng nyana nu puyeng Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ulah kawari kadukuh di Garut 10 mobil bus dukuh teh ternyata leuweung geledegan aya hutan sancang eta teh eusina mau melulu asana di dukuh ieu ge moal pati beda mau melulu ka jeung ngan bentukna we kos karari atuh ada mau ke eta awewe gelis tapi asal kawin desa lakina mau ke dikawinkeun deui sapeting kaduana pae kawin deui jagelis ieu sapeting kaduana modal jadi aduh kuat tak kawin jeung awewe eta dikamasankeun bareng geus kawin paeh akhirna dikamasankeun ka masyarakat imiti ka tukang ojek sia daek kawin jeung nu geulis bari anak raja nu mana anu gelis teh anu lamun kawin paeh eta jadi saya sarua jeung aing kawin ka diga miceun awak aing teh mung aing mah kajian gelis tukang ojek pabeh teh daek sugan ku ari mah ka polisi ya. Polisi makan buka pistol kabeh ditawarkan ke polisi imimiti polsek polres polda nyaraun kabeh eta anak raja teh geulis dong mah pohara ngan asal kawin pae kabeh polisi ditawaran cek polisi mbuh aing mah kajeun teuing nu di imah jore ge maning nu di imah mah aman cek kana daripada aing kawin jeung nu geulis sugih paeh teu hayang polisi embungeun kabeh TNI sarua embung kabeh ka bangsa pejabat embung kabeh ge teu daekeun geulis aya di nyana sugih aya di nyana tahta aya di nyana oh di istana atau cicingna ge tapi kabeh embungeun sebab kacaritakeun asal kawin pae kan nasib jore ta kos kitu tah jang naon mah mawa geulis jang naon kula deuk nanya maningan geulis haju kawin kanu jore atau maningan kasep urang teh tapi boga pamajikanna jore maningan urang jore pamajikanna geulis maning mana aya supaya urang boga kasep tapi barang boga pamajikan jore haju urang jore tapi boga pamajikanna geulis maning mana siapa nih jorenya atau emang terlanjur jore meureun nah tapi Allah Maha Adil lamun urang kasep biasana boga pamajikanana jore
Lamun urang jore biasana boga pamajikanna geulis. Urang pendek biasana pamajikanna jangkung. Urang jangkung boga pamajikanna pendek. Maha adil Allah. Lamun nu pendek kawin jeung nu pendek anak korban. Atuh bakal jadi bola bisa. Tah eta lah keadilan Allah luar biasa. Nah ieu geus dikamasankeun ka mana bae awewe anak raja nu geulis arembungan kabeh ge. Aya santri balik di pondok ngalamun. Aya nu nawaran, "Mang, kunaon? Mamang daek bung kawin jeung anak raja." Anak raja nu mana ieu? Anu geulis teh. Anu mun kawin paeh bae teh. Heuh bener eta. Oke. Kula hitung heula. Santri mah biasa jago ngitungan. Daek paeh embung salamet. Daek paeh embung salamet. Daek paeh. Daek lah paeh los lah. Daek aing nekat da santri. Nekat daek geus. Bebeja ka babaturanana bahwa dekawin jeung anak raja nu geulis. Babaturanna ceurik kabeh. Berarti aing kapagi jeung siapa li geus saminggu deui. Beres sia kawin geus, aing selesai. Bebeja ka indung bapana, ceurik kabeh. Indung bapana, "Ceng, emang eueuh deui." Lain kitu, Ceng. Dia bejana asal kawin paeh, asal kawin paeh. Kieu mah. Kuari malah emak jeung abah ridho ke hitung-hitung nganterkeun kula ka kuburan bae. Aduh. Itu sabodo sia geus nekat kitu mah. Geus mah lah pokona kitu. Akhirna tuh sakumaha nu dipasidikeun berangkat. Diiring ke istana kabeh careurik timimiti indungna bapana uwana mamangna tatangga kabeh nganterkeun nyana ka istana nu bahagia kabeh careurik sasalabang ge geus nangkep geus kieu geus kitu selamat tinggal cenah diri ke istana atau orang kampung ke istana. Oh kos kiai nu kamari ke istana teu parantes kadaleun ieu kitu ngabesan ke istana sendal jepit sebelah lain orang kampung dukuh atuh ke istana. Oh kadanan ku make batik seragam jas nini ge ilu balik utang nangeus talina hiji hideung hiji beureum ieu bacakna lain kanterkeun nikah aing mah kanterkeun paeh kabeh sakampung milu kabeh babaturan lagi geus sekarang masih geus nekat aing mah kuari paeh ke paeh ji siapa kos perang bae langsung ditikahkeun beres ditikahkeun dalahar balik geus indung bapana ge dulur-dulurna geus eueuh sama sakali anu cicing di istana geus kabeh nganggap paeh sapoe didenge-denge bae ku masyarakat jeung ku keluargana aya eueuh dongengna ieu paeh. Biasana zaman baheula mah asal nongkrong betah paeh. Ieu geus gadadengkeun tongkrong. Asal istana tong 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 tong. Ah geus. Innalillahi. Poe ka hiji tongkrong didengkeun eueuh. Poe kadua eueuh. Poe katilu ge eueuh keneh. Jak aman ieu. Teu paeh aman. Kaget kabeh kumaha indung bapana mah geus ngadengkeun tongkrong bae. Tetep
pelayanan encan. Begitu malaman kaopat, santri makan biasa, kamu sholat, beres di musola sholat, balik ke imah, masya Allah, ya tapi majikan anak siap tempur, geus teu make jeroan-jeroan. Sesegitan timimiti minyak duyung datang ke internet dipakai kabel ya lagi barang asup ke kamar teh masya Allah payah mulai jadi lain memikiran happy lain memikiran sesenangan dalam mikiran payah mulai dia payah mulai malam ini cekan lain asana aing ge suka bejakeun cek ya malah mikiran paeh moal aya panganten di mana ge nu mikiran paeh moal aing moal nyana dieu ke di kamar kieu keluar deui akhirnya diuk diharap di luarin kamar cek pemajikanna ka geus peuting ayeuna kos kuari bae cek panganten angel ngeriung cek dia. Bukan kinerjaya kebal. Panganten was lain deui. Ki uci lama amat sih katanya. Nah, nyana keur kieu we panganten geus geus ka besi geus siap sare atuh geus peuting ke. Engke teh keur naon enggak? Wiridan. Santri kan beda. Nu diwirid poho sugan teh mah tasbih zikir paeh moal tidak salah wiridan biasa baca tasbih sholawat lain malah kadienakeun mah barang geus liwat ieu teh nu kikieu nya sana paeh tah cek aing kawin ku kawinna tapi aing puyang cek bertahan ge aing can sare meureun aing sarua barang keur kitu-kitu jol teh aya jelema jangkung gede make jas wah ieu masalah sia coba-coba kawin ke anak raja ieu teh nyaho sia aing raja jin anu aing resep ke anak raja ieu saha bae nu wani kawin ke anak raja ieu dicekek wae aing deuk nanya ka sia-sia ngajedog di dieu naon henteu kula mah teu geus kawin sianya encan sakeuna santri sia bohong aja temen geus kawin ge di kamar kula mah di luar bener oge cek nya eleh jin adena geus teu ka kamar cek nya aman aing adena teu asup mun aing asup geus aing bae aduh aing adena di luar bener sia encan kawin ih atuh pula di luar pan ieu aman man alhamdulillah masya Allah tes Aisyah teu kawin majeng can kawin aman ngan sia ku aing deuk diajak jalan-jalan ih jalan ka mana ulah loba omong aing raja jin di dunia ieu ya urang leuleumpangan leuleuh alam dicekel bae teh huluna biasapun ka jas tinggal huluna benok sakumaha manuk peking raja jin langsung hibersa tuh dulu kota Jakarta tuh dulu istana tuh Jokowi tuh
tuh polisi Tito. Oh, tuh Panglima tuh je. Panglima siapa Panglima? Gatot Subroto. Lupa. Tuh yang kecil aja Nasir. Ya udah lupa. Terus ke laut, ke gunung, diajak jalan-jalan. Cak Raja Jin kagok cak cenah ieu. Urang naik ka luhur langit. Ke luhur langit. Wah, cak santri bahaya ieu. Bahaya tuh cak cenah, waduh. Begitu naik ke luhur langit, aya nu keur wiridan di luhur langit maca babarengan La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. horeng malaikat keur wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eta Raja Jin barang ngadenge suara la haula Teu berdayanya nah langsung kelepes. wah cek ya santri aing paeh ieu raga aing ka jeung kumaha ge bener teh kana guprak ka handap Pingsan Raja Jin. santri mah tuh komo pingsan biasa bangsa 5 menit 10 menit karak robah cage Masya Allah cak santri Orang para insan di deueur Raja Jin masih pingsan kene. Nah, senjata ya. Berarti ieu patalukana lahaula. ya Sia ku aing. bener baik begitu eta Raja Jin hudang heut bentak neuleuan mana si santri mana si santri langsung santri hudang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim Boleh pak wae Raja Jin. nah sia langsung dia lompat ke istana tok Saya cak nu geulis, salaki gegeran ieu geura. Gegeran buka. Gegeran cak cenah. langsung dibuka truk langsung ditangkap. Wah, terjadilah malam pertama. Masya Allah. Encan hasil makosid. Cari hasil maksud Raja Jin datang kali. Oh, ternyata sia horengan geus kawin. Cekek sia ku aing. Eta keur tanggung ge hudang Raja Jin. Eta santri Macakeun la haula wala bari nunjuk-nunjuk, luhur nunjuk handap nunjuk. La haula wala quwata illa billah. Eta Raja Jin ngagolepak deui. Raja Jin ngagolepak nyana naik deui. Reset. Kakarak ge naik deui Raja Jin hudang. Hudang deui cenah. La haula wala quwata illa billah. Golepak deui nyana naik deui. Beres cek Raja Jin aing ngeles. Geus atuh pabajikan aing jang sia. Teureun-eureun aing puyang deui cek. Guys, kuserahkan istriku kepadamu wahai santri. Engkau mau kemana? Jangan ganggu aku lagi. Aku mau ke negeriku. Di mana negerimu? Negeriku adalah di hutan dukuh. Ya sudah salah. Langsung aman. Malam eta malam biasa tuh. Naon kitu ngaranna malaman pertama. Aman biasa. Isukna biasa mararandi. Ngarokok di Samsu. Santri atuh. Diarintip ku KBH. Raja ge ternyata ngintip. Ngantu ieu teu paeh cek cenah. Raja ge ngintip. Aman minantu aing nu ieu. Isuk-isuk ya ngarokok bae. Tuan Raja kajinya, iya sih aslina apa bobongkong cek cenah. Aing mah geus teu asli doang yang minantu cek cenah ieu. Ternyata asli.
aman. Mana jeung bapakna datang ke istana maksudna ngalayat geus tiluna panca. Waalaikumsalam. Eta bapana teh ka anak sasalaman gitu jadi. Asli sia apa jurig deh sia. Iya ulah gitu bah. Iya kula asli aing teu mungkin. Sebab kadengena tiba lagi kawin pae kawin kaya sia ieu aman. Oh, kula mah boga antina. Kula boga antina. Bener sia. Ih, kula pan pesantren. Hehehe. Pokokna aing ngaran-ngaran santri mah bah dikelek wiridan. Di bitis wiridan pinuh ya awak kula ku wiridan. Nu matak aman. Nu bener sia. Masyaallah. Ayeuna tuan raja dulur-dulur bapana mana nanggapnya anak sia bisa aman kieu. Ternyata orang pemajikan kula ieu geus dikawin ku raja jin. Resepeun jasa. Saha anu ngawin ka anak raja dipencet parae dicekek parae. Aisyah teh kacekek. Kula ge diajak ngalalakon ka langit ternyata malaikat keur maca la haula wala quwata illa billahil alil azim. Akhirna eta raja jin nu mawa kula teh leuleus raga pinsan. Ku kula dipraktekkeun alhamdulillah setiap ku kula dibacakeun la haula wala quwata illa billahil azim jin tersebut leuleus teu berdaya. Jadi kula aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah nu mantap. Urang kuari dekal leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nu reuneuh ulah sok make paniti sok pada kieu. Paniti sok gede kieu. Dekal luar ti imah bae di dieu sapu nyere di dieu sapu duk. Masyaallah. Pengki di bawah. Cak jurignya batur aing ya. Teu kudu. Geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iyalah wiridan nu paling hebat raja jin ge eleh. Raja jin eleh. Urang di balai desa kan jin melulu kan di desa. Bacakeun la haula ku urang. Urang asep di jin ya. La haula wala quwata illa billah. Nah, cak urang asep teh kudu dibacaan kos kitu aing mah geus luluh. Urang dekat kecamatan, camat kan jin. Bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah. Dek ke polsek urang. Ka polsek campur jin jeung jurig teh mah. Bacakeun ku urang la haula wala quwata illa billah. Tentara jurig. Teu kira kiai ge kos Nurjaya baca jurig sarua bae. Bacakeun la haula. Malah maka celinakeun la haula wala quwata illa billah. Pan sia kaceli aing jurig sia. Aman. Bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Malah lamun diwiridna 1000 sapeting. 1000 sapeting. La haula wala quwata illa billah. Wiridan waliyat. Masyaallah. Ujianana mun 1000 7 peting berarti seberapa? 7.000. Mun aya lalaki hayang kawe awe embung bacakeun lah. Jadi pelet kan? Tiupkeun. Beres. Puyeng ujian. Lamun awena teu puyeng nyana nu puyeng. Ngan tetep ulah pati loba teuing. Lamun dek diwirid nu loba kudu boga guru khusus. Sanajan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Hampa ringan tapi lamun dek diwirid kudu boga guru. Lamun teu boga guru cukup ba'da salat mun lobana 100 lamun teu lobana 7 paling tidak 3. Coba kira-kira Ki Nurjaya milih nu mana ya? Milih nu 100 apa milih nu 3?
Potongan 3 lah bos kieu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Awewe lamun teu nurut ka urang, berarti ajurigan kan? Urang boga pamajikan, marah bae, kan lainnya nu marah. Jurigna. Nu aya di jero hate jurigan. Cekel ku urang pundak. Enon Kak, cicing sia. Dicampe ku aing. Boga kira-kira aing ngira-ngira. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masih keneh bae. La haula wala quwata illa billahil ciduhan. Tuh. Cak jana geus. Obat teuing ciduh ieu bae. Cager jana. Manjur la haula teh. Lain lalagaan manjur. Tempat-tempat sangar eta. Pamajikan marah eta. Lamun pamajikan geus dibacaan la haula wala quwata illa billahil azim sadar. Moal marah. Sebab nu marah lain dirina. Nafsu nu ditumpakan ku setan. Usir setan aku la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seringan maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lamun urang terus bemaca la haula mun boga guru tapi engke bisa dibukakeun hahalang-hahalang. Plek. Urang misalna ka kuburan. Haju kadeuleu beta. Pocong jata mah. Kunti anak kadeuleu pocong kadeuleu. Teu kudu wiridan la haula ge atuh kos kitu maju kadeuleu bae ieu. Aya di kuburan mah. Kan mentak ieu la haula teh bom. Ieu teh